Meski mampu membawa timnas Indonesia meraih sejumlah prestasi, namun PSSI resmi memberhentikan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memecat pelatih timnas Indonesia Sintayong. Copot Sintayong umpan ke kanan kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, umpan kepada Marcelo, Rizky Ridho, umpan kepada Witan Sulaiman. Alhamdulillah, Witan Sulaiman. Wilujeng enjing para pamirsa anu tercinta, simkuring di Tilas TV hoyong ngadugikeun beja panganyaarna ngenaan pemecatan palatih timnas sepak bola Indonesia asal Korea Selatan, Sintayong. Pemecatan ieu dilaksanakan dina tanggal 6 Januari tahun 2025 di gedung PSSI. Pemecatan ieu nuai kontroversi hebat, pro jeung kontra anu ditepikeun ku masyarakat, kritik bal jeung pihak sejen. Pasalna PSSI parantos netepkeun perpanjangan kontrak sareng Sintayong dugi ka tahun 2027 telami sateuacan anjeunna dipecat. Kanggo informasi salengkapna, kami bakal transferkeun warta ieu ka wartawan kami anu namina Bung Faro anu mawa warta langsung di sakitar tempat tinggal Sintayong. Oke Bung Faro, kumaha kaayanana di sakitar tempat tinggal Sintayong? Leres Bung Bilal, siga nama kayaan situasi di dieu teh rame pisan ku wartawan. Sanesna oge hoyong lapor sareng oge disusul ku demonstran anu hoyong Sintayong yang neruskeun ngelatih tim nasional Indonesia. Oke Bung Faro, aya Sintayong jadi anjeun bisa nanyakeun pemecatanna. Kocin, mana gimana keadaannya? Kocin. Oke, sigana dina tempat kejadian eta Sintayong katinggal keluar di tempatna. Sintayong, coach. Nah itu kocin anjing. Kumaha keterangan ti PSSI anu jadi dasar PHK STY? Pemecatan dilaksanakan sabada hasil diskusi jeung evaluasi anu taliti. PSSI parantos mikirkan keputusan anu pangasena pikeun main baal Indonesia. Oke. Kumaha hubungan STY sareng federasi dugi ka ayeuna? Naha aya tegangan satecan kaputusan ieu dilakukan. Hubungan urang jeung PSSI alus baheula. Kaputusan ieu dilakukan secara rasional sareng dewasa. Kumaha pemain bakal merta karena kaputusan ieu? Tangtosna aya pro sareng kontra ngeunaan kaputusan ieu. Sababaraha pamain senang jeung kaputusan ieu, aya oge yang kuciwa. Oke, hatur nuhun Bung Paro pikeun jawaban yang informasi anjeun menang ti asisten Sintayong. Numutkeun keterangan pihak Sintayong, kaputusan pikeun ngabubarkeun anjeunna mangrupikeun kaputusan akhir anu dewasa sareng parantos ngalangkungan proses diskusi anu panjang. Anjeunna nampi kaputusan anggun sareng henteu ngadebatkeun hasil kaputusan. Oke, salajengna pikeun menangkeun informasi nu leuwih jelas tur leuwih lengkep, urang bakal ngawawancara Ketua Umum PSSI nyaeta Erick Thohir. Wawancara bakal ditepikeun ku Bung Andes ngaliwatan konferensi pers di gedung PSSI. Oke, hayu urang ngalengkah ka Bung Andes. Non fokus utama PSSI tahun-tahun ayeuna. PSSI boga program anu konsisten pisan kalayan fokus kana makerkeun timnas. Boh tim lalaki, boh tim putri, urang ngaptakeun pengtina kajawaran pikeun kategori U17 sareng U19. Sareng prioritas ngawangun tim acara transparan tanpa agenda disumputkeun. Kumaha anjeun menten kinerja pelatih ayeuna?
Kinerja pelatih ayeuna Coach Sintayong saya pisan sajankeun kitu. Perlu diemutan yen perlu aya pamimpin anu mampu ngalaksanakeun strategi anu saluyuan ku pamain. Sakaligus ngarojatkeun komunikasi jeung palaksanaan program anu hade. Naon langkah saterusna sanggeus mungkas hubungan jeung palatih ayeuna? Urang parantos komunikasi sareng Coach Sintayong sareng bakal ngalaksanakan proses anu diperiogekeun salajengna. Ajenna oge ngumumkeun yen arajenna parantos mendakan palatih pengganti sareng bakal ngajak media karena konspirasi pers kaping. Naon target utama timnas kaharep? Urang negeskeun yen udagan utama nyaeta Piala Dunia. Urang negeskeun yen timnas teh lain milik individu-individu nu tangtu. Tapi kasakumna Indonesia sarta penting pikeun ngurun unggal dinamika sangkan hasilna leuwih konsisten. Kumaha PSSI ngangkulan kakeringan nu aya? Urang bakal nyobain pangalusna kami pikeun nungkuleun defisiensis aya. Urang bakal ngalaksanakeun evaluasi kritis ngeunaan kakurangan tim supados urang tiasa ningkatkeun sareng nyiapkeun Piala Dunia ku acara anu langkung sae. Oke, hatur nuhun Bung Andes karena informasi ti Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir nepikeun sagalana jelas ngeunaan informasi ngeunaan pemecatan palatih Sintayong. Alasan anjeunna dipecat, proses pemecatan, pro jeung kontra Sintayong, serta detil sejen anjeunna oge ngajelaskeun masa depan main bal Indonesia sareng strategina pikeun main bal Indonesia. Eta sadayana informasi anu tiasa kami nyayogikeun ngeunaan pemecatan Sintayong. Kurang Tilas TV pamit undur diri, sakitu wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus Sintayong yang mesti disalahkan? Mengapa harus Sintayong yang kini jadi korban? Mengapa harus Sintayong yang mesti menanggung beban? Mengapa harus Sintayong yang dipaksa pergi dan tinggalkan? Bang, lu mau 10.000 secara gratis apa 20.000 pakai kata-kata bang? 20.000 dong. Oke. Namanya siapa bang? Bang John. Oke, Bang John, kata-katanya hari ini bang. Hidup ini singkat, jadi jangan lupa beli ke saya.